Nah kuari yang dukun teh lain dukun paranti siaka dukun hayang usaha maju lain. Ieu mah bahasana dukun tukang taroh, tukang nganyahokeun turunan. Panjelema teh kanyahoan tina urat da turunan teh. Gade sia, dele ka dieu. Bade. Oh keong. Oh pengki. Oh pacul, ini kanyahoan teh. Keong, pengki, pacul. Gede. Rajungan, tukang nyakit ieu mah ye. Ini kanyahoan. Kanyahoan teh kolot baheula mah. Coba kolot baheula gade sia gade. Gade. Waduh pengki. Oh pengki. Pengki maksudnya pengki mah tukang ngawadahan sugih sia cenah ieu katanya. Sebab nganaon ge di wadahan bae ka pengki maka tai kotok ka pengki gitu. Allahumma ya rafi'an darajat, Allahumma ya rafi'an darajat, Allah tad'aya majhulan faqadalahu ahaduhuma jengki Umar teh keur ngorakna loba ngalancong teh beberangkatan ti dieu ngalancong ka Cisoka kawin di Cisoka kerjasama Kijayat teh jengki Umar tidinya bogaana pindah deui ka Cikande kawin deui di Cikande didinya pindah deui ka Menes kawin deui bae kulaku di teu budak boga menyem ganjan hukum laku boga di Menes diusir ku orang Menes kabur ka Karawang kawin deui bae Karawang geus kuari di Karawang lantaran nyana gawe maju teu bisa Maluku teu bisa ngeten macan diusir ku urang balik deui ka Cikupa balik deui ka nu kolot gitu nu kolot ge ribet pamajikan ge atuh ribeden aengan gulutak gulituk doang mah gawe henteu nganapakaan teu tadina mah sugan aya pupurieun cek pamajikanna lulumayanan jenteng lah teu digawe ge asal tanagana aya bae ternyata jerona ge geus eueuh jadi geus eueuh zahir batin pemajikan aing ribet je boga salagi kos kieu digawe henteu tani henteu geus puguh napakah zahir kata dina mun susugaran we kajeun asal aya jerona bae areng lempes geus pupur ieu ya akhirnya mah ku pemajikan dicarekan bae kapan berangkat Kijayat berangkat deui ka Cisoka susuganan aya deui prakapang ieu deui jeung Ki Umar ge aya di dia carekan ku pamajikan ji atuh aing ge sarua ya Allah haju geus ki urang kumaha teu kumaha teu hirup ieu waduh Arijol bae aya hiji jelema cek Kijayat asana ieu kajen kukumaha ge anak aing ieu nu baheula teh ulah suku ka aku cek Umar teh sapirangan ngaborojolkeun doang jeung urusan teu ieu asana anak aing ieu
Ceki Umar teh pugu teman anak aing baheula teh ya. Nyana keur dari di warung duaan. Ieu kajen gogoba ge anak aing ieu mah ieu aing baheula kawin di dieu boga anak hiji ieu asana ieu. Ceki Zaid teh anu aing sama anak aing kajen kumaha ge. Ceki Umar anak aing baheula. Aing kan kawin di dieu di Cisoka ieu boga anak ieu asana ieu kajen kumaha ge sebab mirip indungna. Kumaha emang indungna? Hideung ieu sarua ieu. Hideung ieu budak ieu. Ceki Zaid tetep bae teh anak aing kajen kumaha. Nyamperkeun eta teh si jelema teh ka dinya. Tanya ku Ki Zaid, sia sangaran? Khalid aing. Kalau nyebut aing ieu bapak sia ieu, buku anak aing Khalid ngaranna. Sarua jadi Ki Zaid jeung Ki Umar teh keur masinikeun hiji jelema nu can kanyahoan bebeneran kabeneranana. Boa bener boa henteu anak Ki Zaid. Ki Umar ge boa bener boa henteu kakarak silih aku bae Ki Zaid jeung Ki Umar ka hiji jelema nu ngaran Khalid lantaran ti mimitis borosot teh harita bae nyana kacikade teu pernah neuleuh teu pernah ngurusan. Tak jadi kakarak dek diselidiki doang ribut Ki Zaid di warung kopi jeung Ki Umar masinikeun eta hiji jelema. Teu nyaho reng Ki Khalid biasa tengah jawara. Cek Ki Khalid dua datang ka dieu masinikeun aing goblok beureun ieu jelema ieu. Main buka belati bae, tonjok bae set paeh Ki Zaid. Modar Ki Zaid. Yes, urusan deng. Sadis berarti Khalid eta. Orang pernah di Tanjung Priuk segala eta Khalid. Waduh. Orang di Tanjung Priuk mah lain Khalid ieu ngaranna. Eta teh Jackie. Hebat eta Khalid. Ya Allah, ya Rabbi atuh kuari mah Ki Zaid teh paeh. Nah, ieu urusan kisosna kumaha ieu. Zaid jeung Umar masinikeun seseorang nu dianggap anakna aiprak dibunuh ku nu dipasinikeun teh tah ieu kumaha ieu lamun Zaid silih aku majulan ka Ki Khalid anu samarai plak bakotalahu ngabunuh majulan ka Ki majul aduh masalah sayidina ieu mah dibalik mafhum nu tadi mah balikan deui ku ari sarua kuari kene kitu-kitu keneh bakal nama Zaid jeung Ki Umar teh masinikeun ieu hiji jelema cek Ki Zaid anak aing cek Ki Umar anak aing nu tadi ieu mah kieu Ki Zaid jeung Ki Umar teh hiji jelema anu ditinggalkeun ku bapana. Bapana teh slucle unggal pengkolan unggal aya pamajikan unggal aya anak kuari Ki Zaid nyaba ka Cisoka barang nyaba ka Cisoka teh tah cek Ki Zaid teh cek Ki Zaid ieu nu nyaba ieu cek Ki Umar teh ieu Zaid jeung Ki Umar teh eta teh teh nyahuan ka bapa ai prak jol bae Ki Khalid ka Cisoka cek Ki Zaid asana ieu bapa aing ieu cek Ki Umar puguh mah bapa aing asana ieu mah ieu tah ieu keur dipasinikeun bae masinikeun bapa tah ieu Ki Zaid jeung Ki Khalid jeung Ki Umar teh masinikeun jelema nu asing nu can kanyahoan dipasinikeun cek ieu bapa aing sia nyaho bapa sia kos kitu kos kumaha cak ma aing begitu aing nanyakeun mah aya abah kula sih ka mana abah sia mah ngahiang
nu bener eta mah abah siapa asa kos kitu yang pagaweanana nya mah bejana cenah asal kawin boga anak indit kawin boga anak indit ieu diantarana sia ka korban teh eta korban mata kula nu korban loba omong lah cek mana ai bentuk abah kos gua tetep pan kula ka abah mah aya abah sia mah pendek bedegul potongan ngan ngomongna bisa biasa jelema kapincut bae ku abah sia mah sasaha ge mage keureun dibang malikeun kongkorong tungtul mah kongkorong mano bisa anda santama siapa aduh kos gitu be teu pagawean abah sia mah ye sifatan-sifatan dana iya cak ma aing kos ieu cek Khalid ge pugu ieu abah aing mah perebut tati dinya teh eta kulantaran perebut leuh cek Zaid teh ieu jelema teu beres kajian ku kumaha ge ieu urang bunuh dibunuh ku Ki Zaid can kajahoan buah abahna buah rai can kanyahoan turunanana ieu teh nu sabenerna mah walau tadaya mun Zaid jeung Ki Umar pasini majulan ka hiji jelema nu sama jelas ngaran Khalid ai prak faqatalahu ahaduhuma dibunuh eta jelema asing ku salah sahijina ieu ku Zaid pan ieu can kajahoan ieu kieu maksudna can kajahoan teh lamun memang ngabunuhna henteu aya darah pada kisos lamun memang ieu nu dibunuhna teh ieu teh anak pan teu kudu atau nu dibunuhna ieu bapak nah ieu kan kudu diperhitungkeun tah ieu nu jadi masalah ieu lamun memang ieu anak kumaha kajadianna kan teu kudu lamun memang ieu abah apan eta teh kudu diperhitungkeun heula sedangkan diri masih nikeun majul bebeja ka mana geus pae si Khalid si Umar bebeja ge buating eta teh anak eta teh sarua bae geus pae indungna buah bapak buah anak encan kanyahoan ieu teh tangan dibunuh bae ngan keur dipasirikeun tah jadi jan jelas statusna mun geus jelas mah geus jelas bahwa eta deung-deungeun tinggal hukum kisos bae tapi mun kabeneran tek ieu teh bapakna lain deui urusan mun teh ieu anakna lain deui pan urusanana nah ieu lah keur dipasirikeun bahwa eta teh anak atau eta bapak tah ieu asing ieu teh tah lamun kos kieu kudu dikumahakeun ulah waka dikubur si mayit kena kanyahoan heula statusna lantaran ieu berkelanjutan bakalna nah kuari maneang dukun teh lain dukun paranti sia ka dukun hayang usaha maju lain ieu mah bahasana dukun tukang taroh tukang nganyahokeun turunan panjelema teh kanyahoan tina urat da turunan teh gade sia dele ka dieu bade oh keong ieu mah oh pengki ieu mah oh pacul ini kanyahoan teh keong pengki pacul gede rajungan tukang nyakit ieu mah ieu ini kanyahoan teh kanyahoan teh kolot baheula mah coba kolot baheula mah gade sia gade waduh pengki oh pengki maksudnya pengki mah tukang ngawadahan sugih sia cenah ieu kan sebab nganaon ge di wadahan bae ka pengki mah tai kotok ka pengki teh eta bisa kalau baheula teh bisa jasa ya bagi ya pacul mah moal sugih sia sok gede nanaon ge dibalangkeun bae ban ku pacul itu kalau baheula bisaan lah ya gore urat ieu keur cerita qoib ye teh ka dieu ieu ka dieu oh ieu mah panjang lengkah cegan eta lalampahanana ieu mah rada jauh coba ya sia ka dieu lain deui urat-urat teh kajahoan
di dalam mayitna di dalam. Coba ya oli de Umar jeung Jaid di dalam. Coba suku tak eta ku ahli nama disebut qaib bakal kajahoan teh ulah-ulah naon aya hiji awewe dizinahan ku 10-an Salome berarti satu lubang rame-rame reuneuh si awewe teh reuneuh borosot ngajuru tak ieu teh anak sahapan ku 10-an ieu teh cenah ieu mah anak anu pertama bae itu bisa cek lalaki manya pertama bating acak-acakan bating nu kadua geus lagi itu bisa cek nu kadua teh bating nu katilu bating nu kaopat dan selanjutnya tak eta teh hese kos kitu teh kudu kumaha tuh ye angsongkeun ka qaib panggil qaib dipanggil qaib di deuleu si orok teh ulah deuleu irung aing deuleu irung mapan loba hiji jelema bapana mancung anakna pengek ulah deuleu kulitna bapana koneng anakna leteng loba panu kos sadari itu teh anakna mah hideung anakna masyaallah mani gumulei luar biasa tak ulah anu kos kitu mah teu meunang irungna ceulikna kulitna teu bisa tah mah mandak aya hiji sahabat datang ka Kangjeng Nabi ngadakwa bahwa ieu teh anak batur kajen kuku mah pan bisa jadi anak batur cak Kangjeng Nabi kajen kuku mah takur jeung kula pan bisa takur kula mah putih tu putih kok anak kita bisa jadi hidung perhati ya main pamajikan eueuh cek Kangjeng Nabi gade mana boga onta boga osok anakan onta maneh osok warna naon onta maneh kulau anakna kos kumaha macem-macem macem-macem anu beureum anu hideung anu kulau eta onta ge kulitna beda-beda atuh anak sia ge sarua jijareunya atuh urusan kulit mah teu bisa tah Kangjeng Nabi mah jago jasa ka onta beres geus beres ku onta doang geus atuh ulah sok teu aku bae lamun urang ngakurkeun kulit bila mana borosot anak urang lah putih pas anak urang hideung asana pamajikan teu beres atuh acak-acakan kabeh wah rumah tangga moal beres tadi aku yang lain anak aing kunaon jore atuh sia meureun keur ieu nyieunna poek tah lain eta qaib ngaranna di Arab mah deuleu ramona deuleu uratna deuleu ramo suku deuleu uratna urang mah moal ngarti tapi jelema ahli mah bakal ngarti deuleu sukuna deuleu sabab suku nu 10-an ieu jeung ieu akur moal salah kajen kuku mah ge tah ieu anu nyangkrung di peranakan teh ieu akukeun ka dinya kajen teuing kekesedan teu bisa eta anakna qaib teh baheula kuari bisa kuari dicocokkeun antara qaib jeung ilmu kedokteran. Setelah diakukeun bahwa ieu teh anu dibunuh nu dibunuh teh coba apakah memang ieu teh nganasabna kaki Umar kanu teu ngabunuh apakah nganasabna ieu kaki Zaid kanu ngabunuh ta eta teh encan sameme dikanyahokeun kesamaan darah maka dikanyahokeun heula ku qaib urat-uratna bainal haqahul ghaibu bila gharik tasa maka lamun ngakurkeun ieu qaib tukang taroh teh kanu ngabunuh bilahor ieu diilhakeun kanu hiji deui atuh iktaso ternyata begitu diselidik horenganan ieu nu dibunuh teh teu akur
jeung kaayaan nu ngabunuh akurna teh jeung Ki Umar nu ngabunuhna mah Ki Zaid horenganan teu akur darah berarti ku ayana sakitu ieu bisa dikisos sebab berarti deungeun-deungeun tapi wa illa fala lamun diakurkeun ternyata aya darah horeng ieu teh memang bapana misal ta eta teh fala teu kudu kisos tanu mantake memeh kanyahoan mah ieu aya darah atawa eueuh ulah waka dikubur heulanan teangan heula qoib mun baheula mah ku ari mah pisum coba tuh lantaran samar nya masinikeun ieu abah atau masinikeun ieu anak nah kuari dipasinikeun teh ieu teh kenyataan apa lain sebab mun aya darah berarti kan teu kudu kisos lamun teu aya darah ya kisos lantaran majhul mah teu bisa dihukuman majhul mah cek Kangjeng Nabi idra'u al-hududa bisubuhat jauhkeun ku maneh tolak ku maneh had bisubuhat kalawan subhat encan kanyahoan mah ulah waka dihad nu mantak dicokot tina ucapan Kangjeng Nabi idra'u al-hududa bisubuhat timbullah qaedah usul fikih atau qaedah fikih anu bahasana tasqutul hudud bisubuhat gugur had ku ayana subhat teh encan kanyahoan aya darah apa henteu na ieu teh ulah waka dihukuman heulanan tahan bae pembunuhna heulanan besi geus kajahoan diteliti penelitianna ieu membutuhkan mungkin seminggu mungkin 10 hari misalna lantaran leuwih hebat baheula sebenarnya manaliti tibatan kuari ai baheula mah asal geus tak geus jadi tapi kuari mah kan ieulah itulah hukum kuari makin teu jelas kuari mah makin pualalin terjelemana makin bodoh ngahukumanana ieu kuari coba ge lamun orang meneliti di Indonesia ya jelema korupsi cuman 100-200 juta dihukuman 3 tahun aya jelema korupsi teh 1 miliar 2 miliar dihukuman anangan 5 bulan aya nu korupsi 1 triliun teu kahukuman dek di mana coba ta otak Indonesia urang ngadenge sekian T sekian M biasa-biasa bae damang-damang bae teu pernah kadenge ku urang jelema aya nu ditahan eueuh sidang beres bae henteu dihukuman tapi dihandap mah anu korupsi 100 nu korupsi 200 gedena 500 wanjang lalakona ieu deuk kumaha ieu di Indonesia teh kos kitu tah alhamdulillah ya rabbil alhamdulillah berarti innalillahi wa inna ilaihi berarti itu beres di Indonesia ya aing ngadenge tisungut sia ya sebenarnya tuh beres tak kadenge tak ku jaksa ku hakim jeung ku pemerintah kos kitu terbentuk negara urang sekedar mengetahui bahwa di negara orang seperti etalah orang sadar bahwa di Indonesia hukum teh kos kitu. Wallahu alam ke di harapan Gusti Allah penyelesaianna kumaha meureun wallahu alam ketungguan moal karebel deui moal kebal deui hakim nu geus umur 50 tahun tah kamanus malaikat zabani yang geus kieu biang keladina geus kieu bae Masyaallah begitulah tasqutul hudud bisubuhat gugur had kuayana subhat keliru encan jelas dan jelas ieu teh apa aya turunan apa henteu aya apa aya darah apa henteu aya sebab salah sahijina ieu teh bapa kajen kukumaha salah sahijina ieu anak salah sahijina bapa kajen kukumaha ge nah etalah kucan jelas kitu maka kudu dijelaskeun heula teu meunang main sangka-sangka bae kudu jelas di lembur Ki Holid leungit kotok
sararial jasa jagen ieu kotok leungit sabaraha lid leungitna sakandang wih mah sakandang lid eusina sabaraha 2 Aisyah ngomong udah sok sakandang atuh 2 bae atuh kandang nangan 2 mah sakandang kan berarti itu salah sih ngan aing teh sia nu salahnya bingung aing Masya Allah geledelit gede-gede deui gitu mah geus pohara bae sagede kumaha sagede embe teh sagede sia teh aing jeung salah ieu kotok segede embe tak jadi legit gotok jolid daya jol kayak Ki Zaid make kaos hidung celana hidung sepatu hidung pet hidung kacamata hidung cak jolid iya pamalingan anak aja gue makin iya tewak ya pan bisa gitu iya serba hidung pamalingan teh sok pakai serba hidung tewak kes iya pamalingan anak bawa ke polsek kan itu salah buat ting make udang-udang pamalingan anak ya pamalingan kuari masa ruwa kiai ge maling keneh bahaya tuh deh atuh kuari mah kiai maksudna anu berwajah kiai kiai itu mamanya maling paling nitah doang nya nama tadi akhir zaman mah hese lah hese baheula mah memang Jawara teh boga ciri khas tersendiri asal make pangsi baju hideung ieu non gara-garana samping dikadiekeun make bae gelang bahar make lakem aju ieu padudanana gede enggak eta teh di mamana ge eta teh Jawara teh eta teh Jawara teh kos kitu teh geus lamun aya di pengkolan nyana keur kieu beda jeung kieu wo botong dayut biasa Jawara mah pun kitu eta kabeh ge permisi kabeh ser nu boga di dieu dianggap jin meureun nya teh tah eta teh baheula mah boga ciri khas kabeladeuna dikaburkeun loba nu nuturkeun kuari mah Jawara nu asli make piyama make baju koko make samping atlas rapih luar biasa ngan aya bedana zetik tasbih dikongkorongkeun tah eta teh geus kabur ku ari baheula mah mana aya jelema nu daek make pakaian abri mun lain abri ditangkep tapi ku ari atuh biasa bae mana aya jelema nu make pakaian kedokteran lamun lain dokter atuh ku ari mah ambal aya mana aya jelema baheula nu make pakaian mun daek make pakaian polisi mun lain polisi moal aya atuh ku ari mah pake maling jelema pakai setelan polisi jetop top mana sim nggak ada pak ya ini udah saya bawa ke polsek sini kuncinya dibawa kuncinya teh koreng pamalingan Masya Allah pakai tak pakai pakaian polisi eta sabaraha tak kejadian nunggus model kos gitu tak aya nu ngagerebeg teh lu ngagerebeg nu main pan pakai pakaian abri make pakaian sepempo sapatuna pokokna mah geus make pakaian eta bae bluk gua dia wabur orang dicokot kunyana daduna dicokot duitna dicokot orang nya mah ngontrak tolol teh coba eta ih ulah sembarangan eta Masya Allah iyalah di akhir zaman dah kuari atuh artis pakai jubah pidato atuh dia acak-acakan dia gue riwa acak-acakan jadi nulain kiai nyai nu nyai ngajawara atau ke sini baik nasib orang baik hirup di zaman kos geus bisa baik geus pokokna nu hukuman bunga bang baheula sepakat asli kiai mah haram anu ngahikuman kredit model kos kitu tah nu beda harga haram atau emang kiai baheula nu hukumanana atau akur ti Sabang sampai Merauke Mesir internasional haram bae jol bae jelema kikiaian jelema nu henteu masantren sakola ngahukuman geus urusan sakola mah sakola bae udah sok mawa-mawa hukum fikih tah akibatna kos kitu tah acak-acakan iya kiai anu asli milu deui ka dieu ku tolol-tolol teuing aya kiai anu asli tetep teh gide-gide gajan los ku sia dihalal-halalkeun keul aing mah sebab iya hukum jijieun hukum awas ya di harapan Allah kuari tuh masalah di harapan Allah ke sia ngahalalkeun menang ti mana sia dasarna abdi mah nuturkeun kiai itu kunaon satutur-tuturkeun anak
pedanya na hebat jasa udang-udang na emang kiai ku udang-udang gede jasa we udang-udang na sok kayak di TV atuh sia ku udah nuturkeun wae di televisi sama Yahudi sama kos gitu mah guys pacak cok guys mana kita banyak giring kan lagi giring sekali tah mau dipakai kasihan teh kos gitu kiai asli men teh jatuh aya kitaban mentek haramkeun ge aya kitaban di mana-mana aya nu ngahalalkeun atuh dibuka bae kitab teh baca tah ku sia ketika ceknya atuh ye mah hese coba jelaskeun atuh lah kang hukuman tang korek sia tampiling we sia tungtungna mah kieu ngajawara bae secablak da sungut sia ngahukuman baca tak kitab da ja kiai KBG lu ngaraca kitab kos kitu satu suara di Fatul Muin kos kitu di Fatul Wahab kos kitu di Iqda kos kitu sia belang di kitab naon cenah menang di majalah leg-leg sia majalah heran yang mah hukum nang di majalah atel ieu mah ngadengena ge tuh akibat salah jawara ditiru kuari nu lain jawara niru-niru jawara make pangsi hideung make baju hideung make gelang bahar padudan gede make laken ari itu mah jawara asli mun ngadehem rempag jelema asal hampura ari ieu mah barang ngadehem naon sia dehem gedean aing dehem sia jeung aing jawaban jawara si diledek gelut sia jeung aing cak nu dehem teh ulah gelut tanya jawara kos kitu lain sini lain jawara itu jawara beda pemajikan ke 7 jawara ya sekalian kana neraka tuh jawara kayak jawara sholat teu pantes jawara sholat itu teu pantes mah jawara sholat itu lain jawara tambah kos gitu mending muludan ka ditu aduh jawara setengah tambah kos gitu yes iya hese ngaji teh hese lain lalagas tuh bagi-bagian masalah nukos gitu pan puyeng dipikir kurang gitu kumaha itu dibulak dibalik aju pemajikan deukeun ku naon ka dibulak-balik wae nya oh ya puyeng dibalik teh mah tuh kitabna paingan puyeng aing dibalik ieu orek masyaallah deh gaya sia lagi sah jeung sia bae lah hese kitab mah bukan kita biasa mending bukan sia hese kita buatan wali atuh teu senyawa jeung urang ieu teh pan buatan wali ruh wali diaplikasikeun jadi kitab ieu teh ruh wali ieu teh dibaca kunuh teu senyawa jeung wali bal beres kitab baca buatan waliullah dibaca kudu beuki jengkol tuh malah lain sakadar beuki juragan jengkol malah mah itu mal beres sajen buku mah nu baroga kitab nu nyieun kitab anti dunia urang mah malah maca kitab jarneangan dunia moal akur kajen ieu teh nyawa wali dikitabkeun ieu nyawa para wali mentek urang diuk aju urang ngadengekeun ieu teh keur nyaritakeun wali keur nyaritakeun mun asli caritaan wali disambungkan atau orang lagi langsung tiis rebes atuh ucapan wali tapi lamun urang teu beres kahartikeun mana beda hate teu senyawa jeung wali hareudang hate ngarasula jeung dina nurani asa lain lain kajian kuku mage teu senyawa kitab teh buatan wali ruh wali diaplikasikan ku harikana kitab jadi kitab dibacalah ku urang kurang-kurang nama urang teh terlaknat ku kitab lantaran bahasa wali nunya nama geus anti dunia ngaran wali mah anti dunia ai urang maca kitab dan jang neangan dunia cak kitab goblok sia bacaan kitab aing hayang ngeliin nopa sia je pan tuh dilaknat tuh urang sambarangan jeung wali masyaallah kemana ya walau qatala ahadu akhaini ala bawalah warwal umaman balikulin kisosun Zaid jeung Umar teh dua saudara
Geletikna diku bapana ngaran Khalid Penca. Dididik Penca ku Ki Khalid ya. Tampilin ku bapana. Kurang lempang ini ya. Terus bengkok gitu. Mungkin mau beres. Dididik dok. Coba tonjok abah. Mulai kencang. Pan menang abah geus ayaan sakitu ge can dididik eusi sia bae can dipeurehan make kadongdong sia ke sia geus dipeurehan abe naon pa dipeurehan abe musuh di tukang ge kadeuleu bae kareret bae nah ieu sia bah make naon campur-campur cabe segala hiji pan begitu bae atuh pokona mah mun teu beuntar barang geus dipeuruhan bener-bener Kijait Masya Allah waris ngan teu hiber doang eta nya mah permainan hebat jasa kuari ribut Zaid jeung Umar teh masinikeun Innova jeung masinikeun kitu kontrakan ruko dipasirikeun ribut bapana jeung emakna jeung anakna ribut dunia memang gitu harta mah gitu atuh ibu tin teh kapan gara-garana kumaha terbunuh ku anak lantaran ribut Masya Allah ditembak ceger bae eta harta padahal masalah teu kudu main tembak nyana geus teu kudu dagang teu kudu usaha geus barali ka ditu ka Jawa dahar nginum datang ka paeh 7 turunan moal beak moal beak karta Soeharto emang kumaha gitu tapi hawa nafsu mah lah sapira masinikeun timor ceger bae nah kos gitulah dunia teu nyaho abah teh saha teu nyaho emak teh saha cuman dirahasiakeun terus ieu boleh dibeja-beja ka batu rahasia bae nya kira mun ngaji dia tuh bejakeun di rahasia bae kitu kalau mun ngobrol atuh ulah beja rahasia bae orengan dan geus aya 10.000 jelema lain rahasia ka kos kitu mah tah yang pada urang na bae eta sok aya ngomong kos itu tah ulah gandeng pada urang na bae nya jangan ngomong deui ulah gandeng pada urang na bae ngomong ulah atuh kabeh pada urang na dibejaan teh eta beungarana barang dipidatokeun teh heuy geus nyaho nang teh ti si eta cenah pada urang na tah ku hari Ki Zaid jeung Ki Umar lantaran ieu situasi makin keruh urusan lelah sapira urusan dunia harta teu nyaho renganan juri numpakan Ki Zaid ngabunuh bapana joger bae bapana kelid nyana nengkap bahas pokona mah atuh eleh bae bapa eleh tanaga pun ku anak sanajan sehebat-hebatna bapak kajian kuku mage teu kudu ribut bake Penca abah jeung anak balap lompat paeh bapak paeh kieu bengek Ki Umar ngabunuh indungna jadi secara berbarengan Zaid ngabunuh bapana Ki Umar ngabunuh indungna hebat tah kiru kos itu nang anggeus-anggeusan tah kos itu ya Allah naudzubillah min walau qatala ahadu akhaini al-abamun ngabunuh salah saiji di antara dua dulur ka bapana Zaid ahad walahon saurang di Umar al-Umar ka indungna bareng maan harita keneh ta eta kumaha tah apa kudu kisos palikullin kisosun saban-saban saurang kudu dikisos Zaid kudu dikisos lantaran ngabunuh bapak nu kudu ngisos adalah keluarga ti indung berarti Ki Umar kudu ngisos Ki Umar ngabunuh indungna kudu dikisos ku Ki Zaid ta eta teh Ki Zaid kudu dikisos ku Ki Umar Ki Umar kudu dikisos ku Ki Zaid atuh duanana kakenaan ku kisos paehan duanana
Ajumayhanana kumaha teu ieu wa yuqaddamu bi qur'atin heulakeun kalawan diundi lantaran status Zaid jeung Ki Umar duanana kudu dibunuh kudu dikisos bareng deui heulakeun undian nu kaluar ti heula Zaid Umar asupkeun kuari kana gelas atau kana kaleng kocok sadu kaluar ti heula eta nu kudu diheulakeun bukan Pak ini kasobihan lamun memang kakelan ku kisah ku Qur'an masalah kalau mau bede mau badiron atau ayo guys pokoknya nama apa heula bae di heulan manan heula kali warisin iktasaminhu maka tetap kanu ngawaris pali warisil muktasibinhu maka tetap kawaris anu dikisos teh tadi ti salah sahijina muktasminhuna na iyalah qasul muktasi ngabunuh anu kakenaan ku kisos ilam nuwaris qatilan lamun urang tengah hukuman ngawaris kanu ngabunuh dihakin kalawan hak cekal nu dhaif mah henteu ngacekal nu mutamad pan teu ngawaris qatil teh kana hak wayana sakitu maka saurang engke ngawan mun mubadir teh lain ku kocok na ieu ngabunuh nu saurang deui wa kadza in qatala murataban kitu keneh lamun muratab sedengkeun wala zaujiyata henteu aya sifat zauj teu aya sifat laki rabi artina bapak jeung emak teh ya sanggeus saboga anak Zaid jeung Umar pepegatan jadi geus teu aya sifat zaujiyah etalah seperti kos kitu wa ila falasani faqat lamun memang aya keneh sifat zaujiyah memang masih kena imah tangga falasani faqat dipanjang-panjangnya emang teu ieu di urang mah teu kalaku imah secara global bae yuktalul jamu wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah wa hurrima 'alaykum saydul barri ma dumtum huruma wattaqullaha alladzi ilayhi tuhsyarun. Allahu a'lamu bin maradi uhilla dan halalkan lakum kadu sirakabe ayuhan nasu eling-eling manusia halalan kuntum iku pirang-pirang kang halal ana sirakabe umurimin atawa iku kang haram kabeh saydul bahri opo buburon lautan antakulu segingin tamangan sirakabe yang saydul bahri wawalan udaya saydul bahri mala ya'ishi lafiku barang kang orana urip yang mangingku ing dalam bahari kasamaki kaya iwat banyu bikhilafi ma ya'ishi fihi wa fil barri kalawan perbedaane barang kang urip ya ma kalawan berbedane barang kang urip yang ma fihi ing dalam bahari wa fil barri lan ing dalam daratan kaserton kaya kepiting wa ta'amu lan papanganan dari ma yaqzifuhum maitan tegese barang kang ngabuang ya bahari mamaitan ngalemati bataan karena arah-arah sesenangan tamtian tegese karena arah-arah gawe kasenangan lakum kadese kabeh takuluna kang bada-badangan sira kabeh ikmata wa disayyaratulan kaduwe kang banget lumakun al musafirina minkum tegese kang lumakau kang saking sira kabeh ayat zawaduna kang gawe bakal sayyara kabeh ing tu'am hurima lan den aramkan ingat dasa sira kabeh saydul barri opo buburon daratan wahwa dan utawiya saydul barri ma ya'ishu fi kubarang kang urip yang maping dalam barri minal wasil makuli saking satu kesit kang dan pangan
antu sayyiduhu ingin tah ngabuburon sira kabeh ing sayyidul bari madum tumur rumah dalam salagina langgan sira kabeh ku pirang-pirang kana ihram falau sadahu halalun maka lamun ngabuburon ing sayyidul bari sapakang halal palil muhrimi uklu maka iku nang kaduang kang romo utawi mangane ing sayyidul bari kama bayanatu sunatu kaya barang kang martalakeun ing mapahal asunatu hadis wattaqullah lan padawudi sira kabeh Allah alladzi ilaihi tusarun kang maring Allah balakaden diring sira kabeh kamari saur Gusti Allah kaula bakal nyoba bakal nguji ka umat manusia khususnya orang-orang Arab bakal diuji bakal dicoba mana nu sabar mana nu henteu tentang larangan-larangan ngabuburon hewan mendak turun ayat ya ayyuhalladzina amanu wahai nu ariman baik lalaki maupun awewe la taqatulus sayda wa antum hurum ulah rek ngabunuh maraneh kabeh kana buburon hewan-hewan kesit wa antum hurum bari aranjeun kabeh kondisina keur ari haram baik ihram haji maupun ihram umrah. Salah sahiji larangan bagi jelema nu keur ihram ialah ngabuburon. Urang mah moal kajen kumaha ge jadi dieuna ge tara. Tapi kelantaran biasaan orang Arab bahkan dijadikan satu ma'isyah kahirupan orang Arab ngabuburon kaleuweung ka gunung maka dilarang ku Gusti Allah ketika keur ihram. Lamunnya ngabunuh wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un sahabat jelema nu keur ihram ngabunuh hewan-hewan bari ngahaja da ieu dikenakeun sanksi ku Gusti Allah fa alaihi jazaa'un dibere sanksi dibere babales naon babalesna mislu ma qatala minan na'am hewan-hewan anu lindek ingun-ingun nu biasa di lembur anu akur jeung hewan nu dibunuh pan ari anu dibuburon mah binatang-binatang leuweung embe leuweung onta leuweung mantak di urang ge aya kebolong mantak di Lampung mah baheula di Palembang mah baheula ieu na teh aya di kokolotrokan beheungna di kokolotrokan. Nah di Kangkalungan geus di leuweung teh kanyawan kolotrok oh aya nu bogana mun teu di kokolotrokan nah ieu berarti keboleuweung. Kitulah pangalaman kula baheula waktu di Lampung. Eta kos kitu jadi kanyawan nantak asal endek dilepaskeun ka leuweung Kangkalungan kolotrok asal deuk di kaleuweungkeun kitu bae urang Lampung mah urang Sumatera naon sababna loba nu ngabuburon pan ka leuweung teh lamun teu make nah ku panah atau tembak nah ieu atawa dijaring beunang kebo leuweung ngaranna mun sapi leuweung ngaranna embe leuweung ngaranna uncal kijang leuweung ngaranna bari mah kijang ka jalan-jalan. Masya Allah ya Allah. Jadi kuari di jalan raya di tol ge kuari mah dua nu loba teh hiji kijang kadua kuda teu kudu kaleuweung. Nah kitu tah jadi hewan kesit darana hewan wahsi. Jadi lamun keur ihram manehanana ngabunuh hewan kesit du di leuweung
baik onta leuweung sapi leuweung mun atawa munding di Arab munding kebo teh di Arab teu betaheun kebo mah teu betaheun teu kahartieun ku urang di kok bisa teu betaheun kebo mah hayangna gupak ai di Arab atuh jang gupak di mana gupak cak kebo teh aing keurig aya nu pernah mawa ka ditu kebo minta balik deui pulangkan saya ceknya nanti ke rumah istri saya kurang emang waduh enggak ada buat gupak bisa jangan gupak mantak nu loba teh kebo mah di Australia kula ke Australia kebo Masya Allah emang mana kita Australia didinya di Cikupa kadin setik. Nah iyalah di daerah-daerah Timur Tengah moal aya binatang-binatang anu resep dicai lantaran di ditu mah daerah panas gurun disebutna Sahara. Nah ieu lamun ke ihram menang kitu ngaranna ngabunuh hewan liar ta eta teh kena jaza kena sanksi kena balesan kumaha balesanana mithlu ma qatala minan na'am kudu dibayar ku hewan lembur anu sabanding jeung hewan nu dibunuh kunyana kudu dibandingkeun jeung hewan-hewan jeung hewan nu dibunuh kunyana anu dibunuh naon ieu nah ieu kudu dibandingkeun jeung hewan lembur hewan ternak anu sabanding jeung nu dibunuh saha nu nganyahokeun ana itu ngebundang banding gitu jeung tukang bandeng di Bandung oh yahkumu bihi zawadlin minkum anu bisa ngahukumanana kana bundang banding gitu teh dua lalaki anu araradil anu nyahoeun kana urusan ngabundang banding gitu tah anu nyahoeun di dieu aya kama Ibnu Abbas Imam Ibnu Abbas wa Umar wa Aliun ngabandingkeun pin nu amah di badanatin lamun aya jelema keur ihram majunyana ngabuburon ai prak menang nu amah teh adalah manuk onta burung onta teh mun di urang masuk di ngaranan koswari eta teh manukna teh rada gede jangkung saeutik bisa ditumpakan teh mah manuk tah sanajan eta sukuna leutik bisa ditumpakan mun teu percaya coba ge kamananya nu aya ulama pengalaman baheula keur mondok di Garut pernah ulin ke ajengan asikin teh eta di Sindang Lama ajengan hikmat baheula Soeharto jeung reng-renganana mun ka ahli hikmat kadinya geus maot ajengan luar biasa teh mah kuari ge loba ieu urang lembur dina nu ngaraji ka dieu eta teh ajengan asikin mah ku sugih-sugihna ajengan hikmatnya nama meuli gunung engke bru di embeang tuh geus teloknya kumaha di gunung basa gunung ke butuh muncit sakali muncit 50 100 teu diangon sugih ajengan asikin teh bebesanan ajengan asikin teh kitu jeung Banjar jadi anak Banjar mantak kula kaditu nah ieu bebesaran jeung ayah salah sahijina tah kula diajak kaditu ke zaman mondok anak-anak nama rondok di Garut barang datang kaditu nu jelema sugih tapi kiai nu maca Quran puluhan dibayar anu zalalikir bae dibayar jadinya nama nunduk paraca Quran bae dijamin dibayar ngan dibere hadiahna ta ieu kitu hikmat nu geus jadi kabaran datang ka ditu atuh loba hewan-hewan di antarana aya hewan eta nu aneh aya kitu bangsa ayam merak nu kada lahis teh aneh ieu kotok naon di ceuk kula ku gede amat gede jangkung air suku nama leutik barang kula nanyakeun teh ieu cenah bisa ditumpakan cenah coba manyam hilai teh moal ditumpakan jatuh nilai bener eta sukuna leutik tapi mun ditumpakan teu nilai malah isukna mah nu imah belah ditu anakna boga hiji deui dua direndengkeun balak
jadi dibalapkeun geus lain motor deui dibalapkeun manuk koswari balap asal bisa bae ta eta teh manuk tapi okos onta kemudian gagah bisa ditumpahkan ngan ditumpahkan ge kudu gede mah moal bisa nerah teu pati gede nu numpakna ngan eta kugunan gitu henteu milih we sukuna eta manuk nu amah ieu di dieu ta nu amah nah eta manuk kos kitu henteu pernah neuleuh ditumpahkan baheula di keur zaman kula mondok diajak ka sindang lama ka ajengan asikin. Nah, jadi kuarina ngeuheun kababayang bae gitu, us ditumpahkan kula ge malah melu numpak ngan ragag. Jadi sah kakarakpan, tapi gagah. Masya Allah, eta manuk buah arita. Nah ieu Cek Ibnu Abbas, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, lamun aya jelema keur ihram kaleuweung ka gunung ngabuburon meunang manuk du'a mah yakni manuk kontak atau koswari ta eta kudu didenda dendana naon bibadanatin onta kampung didenda berarti pajasaun mislu ma qatala minan na'am onta hiji keur ihram ngarusak manuk koswari bayar onta lain dam bayar ieu mah eta kos kitu sangsina kudu mayar onta mahal onta teh lamun nu gede mah 10 juta duit urang rada leutik 7 juta nu gede 10 juta ulah coba-coba keur ihram ngarusak manuk nu amah kemudian wa Abu Ubaidah tapi bakoril wasi wa himarihi bi bakaratin menurut Imam Abu Ubaidah aya jelema keur ihram ngarusak sapi leuweung kaleuweung ngabuburon manah misalna bunuh meunang nyana sapi leuweung ta eta teh dikenakeun sanksi nabi bakaratin sapi lembur tuh masyaallah wa Ibnu Umar cek Imam Ibnu Umar wa Ibnu Auf bizabi lamun aya jelema keur ihram ngabuburon meunang kijang teh ieu kena sangsina bisatin embe ukitulah nya wa kama biha Ibnu Abbas wa Umar wa ghairuhuma fil hammam dina manuk fil hammam dina masalah manuk lianahu yasma wa fil abi cenah lamun aya jelema ngarusak kidang teh mah gantina cenah ku manuk bae atawa diganti lain manuk lamun urang ngabuburan manuk meunah eta digantina kudu ku embe lantaran akur dina nginumna ih kos kitunya ieu lah nu nyaho teh adalah yahkumu biha wa adlin minkum diteruskeun dina hadis Kangjeng Nabi dina Bukhari dina Muslim dinyatakeun ieu gantina ieu gantina ieu gantina ieu gantina ieu sesuai jeung ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibukukeun dikitabkeun ku para mazhab aya perbedaan sautak saeutik antara opat mazhab teh Imam Syafi'i mah kieu elatna kieu Imam Hanafi loba nu perbedaan antara Syafi'i jeung Hanafi cek Imam Hanafi mah kieu elatna kieu panjang caritana antara dua eta Syafi'i jeung Hanafi adapun nu dua hampir alalakur bae tah kitulah batur ngabongkar hukum tina saucap doang ge datang ka jadi kitab anu luar biasa gedena jeung poharana tinggal ditinggalian bae engke dina kitab fikih hadiyam balighul Ka'bah nah ieu teh merupakan suatu hadiun merupakan suatu hadiah sanksi ieu teh anu kudu datang ka Ka'bah maksud Ka'bah teh hartina mah tanah haram lain kudu dibawa ka Baitullah dipencit di hareupeun Baitullah lain nu dimaksud nama lingkungan Baitullah yakni tanah-tanah haram andai kata aya jelema keur ihram ngabuburonna di tanah halal tetep bae kudu dipencitna di tanah haram bae dek ngabuburonna di tanah halal atau di tanah haram lamun geus di tengah tanah haram mah tanah haram da ieu mah kuduna pencit dirinya tapi lamun di tanah halal bawa ka tanah haram di tanah haram mah anu ihram nu teu ihram ge kabehan tah mah kabehan teu meunang ngarusak
di tanah haram mah di tanah haram sing ada ya urang ya di tanah haram teu meunang ngarusak boro-boro ngarusak hewan-hewan di tanah haram urang nu halal ge nu halal teu ihram komo keur ihram keur ihram mah di luar tanah haram ge kena sanksi komo di jero tanah haram urang nu teu ihram sok ka negeri Mekah ulah teu meunang ngarusak hewan-hewan nu aya di tanah haram boro-boro hewan urang dek balik bil barokah cak urang nyokot batu Mekah ye habe aing kabarokahan dibawa ku urang ka dieu wajib dianterkeun deui sing hade eta teh ulah barokah sia dianterkeun ka ditu masyaallah teu meunang nyokot batu teu meunang kumaha cenah kieu lamun meuli batu cincin atuh meuli masalah meuli mah iman nu tanah haram teu meunang dibawa ku urang mun kurang dibawa antarkan mun teu bisa antarkan titipkeun sia ka Mekahnya ampurannya kurang aing bageula balik teh mau batu pangadatangkeun ka ditu geus ka dieu bawa tenden bae kitu kataran barang dianturkeun teh gede sok gede hul gede amat sih atuh berat ti aing atuh geus kitu bae teh aing bil barokah orang haram teu meunang sing ade hatta ngarusak hewan-hewan nulal leutik lagi di Mekah mah teu meunang ulah walaupun diikhtilafkeun antara makul jeung biar makul nu bagus mah tetep bae ulah tuh kitu nya di Mekah teh ulah sambarangan putas potes tatangkalan Mekah awas ngarusak batu-batuna dibawa ka dieu maksudna ulah ai kitu mah di Arafah tanah halal tah mah Mina tanah halal urang ngarusak tanah naon di dinya tah mah tanah halal ngan urangna keur ihram tetep bae teu meunang ngan kumun teu keur ihram masalah mentak siga dihormati Mekah lantaran Mekah mah lain sambarangan daerah jeung negara pinuh ku malaikat didinya tiap-tiap nolowong didinya lah aya malaikat Mekah teh lamun kadeuleu ku urang serem mun kadeuleu ku ahli batin tapi lamun urang neuleuna make mata ieu dong sapira Mekah nya gunung malulu nya panas nya lah teu indah bae mentak aya nu ngabandingkeun indahan mana coba Mekah jeung Jakarta atuh indahan Jakarta emang kunaon gitu di Jakarta mah loba ping-ping ka dulu sia mah kanu kitu bae si tolol eta geus kitu tah tapi lamun ieu mata batin nu neuleuna masyaallah Baitullah teh eta teh hiji batu di sorga Hajar Aswad lain sambarang nu ngabangun Baitullah teh adalah Kangjeng Nabi Adam memeh Kangjeng Nabi Adam malaikat Jibril gini diawali ku malaikat Jibril baheulana ya Allah inna awwala baiti wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinat wa hudan al-ayat nah iyalah Mekah nah ieu bakeur carita ahli-ahli batin cak Kangjeng Nabi mun hayang nyaho tiap-tiap lolong kerang Mekah eta malaikat urang lamun inget kadinya inggis di Mekah teh inggis didelekeun ku malaikat ayo ka mana sih ayo ka mana ka pasar cek malaikat teh siapa ka pasar malul meuli naon teko cek malaikat teh teu butuh jai telok minum sia mah meureunana waduh gede teh leutik gede gede amat meuli tekona sia mah atuh beteng sia mah meureun cak malaikat teh didelekeun ku malaikat diseksarikeun ku malaikat teh diseksarikeun masyaallah tapi barang balik ke Indonesia dibawa jadi bikeun ojang bikeun cak malaikat teh bagus eta urang inggih siga di Mekah teh masyaallah entek lamun aya kafir asup ke Mekah jo anjing hideung dikerek kebae ku anjing cing hade jelema munafik eta digonggongan anjing we tah jalan ke Ziyad Sud eta anjing loba jasa di gunung kong aya jelema ditutur-tutur bae ku anjing orang Indonesia dituturnya nyilek deui anjing gong kitu bae tah nya lompat anjing lompat terus bae mangkana luhur imahna di ditu dituturkeun anjing bae eta teh berarti bermasalah ieu budak ku anjing mah kaambeun eta lain sa anjing-anjing malaikat
sing ada. Masya Allah, Mekah teh luar biasa. Kudu ditekadkeun deui di Madinah. Setiap Madinah hiji maloba malaikat, kadua kudu boga perasaan setiap lolongkrang eta pernah katincak ku Kangjeng Nabi. Setiap nu pernah katincak ku Kangjeng Nabi timbul malaikat. Kitulah tekadkeun kurang Madinah lain sabarangan. Jelema nu geus datang ka Madinah mah ka sorga bae geus wakana. Cak Kangjeng Nabi manzara qabri ba'da wafati wajabat syafaati. Ya Allah, sahaja lamun nu datang ka kuburan kula sabada wafat kula geus pokona mah wajib ditulungan ku kula. Ya Allah ya Rabbi, atuh urang unggal salat asyhadu an la ilaha illallah nunjuk asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tah urang teh endeu kadinya ka kuburan nu urang sok dibabaca salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad engke mah datang. Sedengkeun Kangjeng Nabi mah tempat teu maot. Teu maot Kangjeng Nabi urang datang ka ditu teh, "Woi, dadah," jeung Kangjeng Nabi teh. Aduh, di dieu ge aya nu ngadadahan Muhammad. Ayo Muhammad, Muhammad tukang cabe aja itu mah. Ya Allah, ya Rabbi, naina urang kuari Usolli fardul maghribi salasa rakaat mustaqbilal Ka'bati teka deuleu Ka'bahna begitu urang gok di Mekah ieu horeng Ka'bah nu sok dibabaca ku urang. Ketika urang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ieu horeng maqamna Kangjeng Rasul teh. Tekadkeun sepanjang jeung salebar Madinah pernah ditincak ku Kangjeng Nabi. Munut pernah ditincak ku Kangjeng Nabi unggal dampalna nimbulkeun malaikat. Berarti pinuh deui bae ku malaikat. Kitulah ahli Allah nyaritakeun tentang Mekah jeung Madinah. Ulah dideuleu ku mata ieu tapi deuleuna ku mata ieu. Numpuk wali-wali Allah di Mekah. Neuleueun nya ka urang bagi jelema nu boga adab kadeuleu ku wali sok didegeutan ke ku wali. Sok didegeutan. Tak sing ada orang mun di Mekah aya nu ngadeuketan set oh cek urang ieu asana wali. Ieu asana urang keur salat nana ngadeuketan bae. Geus beres salam noel ka urang. Oh, japenta-penta ieu mah lain wali atuh. Aya nu ngadeuketan tukang menta-menta. Ya Allah ya Rabbi badiyam balighal Ka'bah sebagai hadiah anu kudu didatangkeun ka Ka'bah yani ka daerah tanah haram. Pencitlah di tanah haram, sodakohkeun ka fakir miskin tanah haram. Teu meunang ku urang dipencit di mana bae. Misalnya di luar tanah haram tidak bisa. Wala yajuzu ayyazbaha haitsu kana. Di tempat mana baik di tanah halal teu bisa. Dinasabkeun lapan bahadian eta dapat baligo eta jadi sifat tina lapan samemehna adiam balighol Ka'bah. Ieu mah tukang maca alfiah ieu mah. Sanajan didopatkeun kana lapad Ka'bah lantaran idopatna eta mah sakadar idopat lapad dahungkur idopat lafziyah tamala tufidu tarifan teu medahkeun kana tarif anu geus gaji mah nyaho anu pernah masantren mah unggut-unggutan oh iya betul mentek mun aya nu dijejereun unggut-unggutan tanya naon sia poho aduh. Namun urang nyaritakeun idopat aya idopat anu maedakeun kana tarif lamun mudhof ilaihna marifat model kitab Zaidin Gulam Zaidin talapad kitab diidopatkeun kana lapad Zaid lapad Gulam diidopatkeun kana lapad Zaid lantaran mudhof ilaihna eta marifat geus eta idopatna lapad kitab atawa lapad Gulam kana lapad Zaid maedakeun kana marifat. Lamun mudhof ilaihna ieu adalah nakira maedakeun kana taksis gulam rajulin kitab rajulin ta eta teh idopatna lapad kitab atawa lapad gulam kana lapad rajul lantaran rajul teh nakira geus maedakeunana kana taksis geus idopat teh aya nu maedakeun kana tarif aya nu maedakeun kana taksis aya nu teu maedakeun kana tarif teu maedakeun kana taksis mana ieu
tuh tak iya dek ngodok iya ya mantak kurang kudu rajin kudak kodok tuh kapangi orang iya ngodok iya dopat saya tika bongan di dia ayah mana bungan di dia na ya cenacak di dia na ya maliana itu patahu lapsiatun latupidu tarifan temedakan kana tarif temedakan kana tasis nusa bener nama iya mah lantaran ieu mah idopatna idopat isim sifat didopatkeun ka mana bae ge henteu ngarobah kana kirohan geus ana teu ngarobah kana kirohan tetep bae teu maedakeun kana tasis teu maedakeun kana tarif atuh pan didopatkeun abeh hampang sungut doang tuh kos kitu mentak ngaji mondok atuh mondok jadi ngeunaheun mondok we ji jaheu nya mondok bebeja ka ditu kana di imah mana naon bapana mondok lah kurang memang mondok kiai ganitan mondok aing kabita jasa ka kiai jadi mondok bae doakeun bae nya ko ai di imah ribut bae mondok jadi lain dek ngaji nya menyili borenganan orang keur ribut betet besi aya aki-aki mondok lain dek mondok nama nyilib Masya Allah guys ayah babna dina alfiah mabab idofat Masya Allah ayah nusalila nama edakeun idofat teh karena taksis bae teu maedakeun kana tarif salila alam dunia ayah kos gitu nya atuh geus dibagi-bagi kos daon kos idofat talapad goiru idofat talapad misu model tadi tah mislu ma qatala minan na'am lapad misu lapad goiru jeung reng-renganana atuh geus diatur-atur ku ahli nahu asal urang geus ngaji alfiah bae pokona mah maca kitab teh geus pokona ngeunaheun bae moal aya salahna jelema lamun geus ngaji alfiah maca kitab moal aya salahna moal kajen teuing salah kajen teuing sok kudu salah si atuh kudu salah sakira nu ngahareupan lagi anu teu ngaji yeuh ya itu geus bae anu ngadehem ge minal ardi salah aing minal ardi hiji deui du berarti minal ardi tilu salah keneh bae oh berarti ulah di eraban minal ardi goblok sia ardi sia dehem ka aing aduh dehem ku aing teh di eraban ge dehem keneh bae goblok sia ieu tuh aing mah keur batuk bae oh batuk bae sugana ngadeheman aing aing nu teu ngaji mah ngagibeg aya nu ngadehem ge eta teu ngaji karana aya nu ngaji mah minal ardi minal ardi dehem deui sia cabok sia ku aing ya tuh aing mah batuk oh batuk sugana teh ngadeheman aing teger aya nu ngaji mah jika turun gaji mantap ge moal aya salahna moal bae kajian kukumah ge sengkilang salah teu katara atuh aya bae aya salah teu katara bae dicepetkeun ku nyer macan waduh deuleuh beres yes pokoknya mun minta ulang deui ya ulang deui orang teu bisa hai kiai mah moal eleh ku murid ya mana eleh dongeng kiai mah ya kiai samar-samar maca kitab sedangkan aya murid ada pinter sada samar murid nu pinter kan jangan baca mama didengekeun terus padahal makanya ada dicoret beres pinter sia pareng eta mana guruna coba nyana keur ngaji ka guru murid atuh elehna bae pokona mu guru mah geus alhamdulillah datang ka imah mah adena si eta cek ngana teh tak lamun murid kita maca pasti guruna teu bisaeun eta aduh ya Allah ya Rabbi macem-macem baik guru politiknya tapi di Banjar mah titah maca ku ayah teh bisa ayah manyawan bae deui ayah teh nu mantak disebut min jumlatus solihin di antarana kieu mun maca kitab teu patumuin ayah bae di tukang padahal mah di tukang ngajina si santri hes nu hes ditunjuk ku nyana Udin
sakit aing mah geuning nu mantak di tukang ge tunduh waduh eta aya masanya jan dihareup peureum bae panjenengan mah kitab dari sekolah tonggo ke ditu dedi nu hees teh dititah maca nu mantak tilok anu hees ngaji teh aing mesti dititah ban waduh engke ge di dieu bakal aya ulangan ya namun bisa tuh balik kan tuh bisa tuh disetrap gitu. Ceknya naing maning disetrap dibere dahar ku kiai tak ayah tiap hari datang ke kuari unggal pesantren teh titah maca nurutan ayah Banjar almarhum almaghfurlah masyaallah ieu mah cerita-cerita idopatnya saya titah liana idopatahu labziyah la tufidu ta'rifan masyaallah mantap kaditu na dia teh mawa soal bizal mudafi mugtafar ilmu surat bisa nikah jadi syarat dan selanjutnya lantaran memang eta mah labziyah ala kadar. Kemudian mana lam yakun nisain mitun minanam lamun buronan tersebut aya anu ngabandingan tina sato ingon-ingon kos kumaha kal usfur wal jarad seperti manuk piit jeung simet pan eta mah ngabandingan jelema ngaburon menang piit jelema buburon menang simet eta kumaha eta pan eta mah eueuh babandinganana eta mah tah na ieu mah fa alaihi qimatuh hargana bae harga piit sabaraha deut sedekahkeun harga simet sabaraha deut sedekahkeun di tanah haram tuh ku ulah-ulah na ngarusak jeung ngabunuh dina waktu keur ihram ngebunuh hewan-hewan masyaallah mentep dijelaskan carana jang kena sanksi jang nu kena sanksi kayu berarti bisa tilurupan nomor kahiji tadi teh ku Gusti Allah dijelaskan carana fajazaa'um mislu ma qatala minan na'am nomor kahiji mun aya jelema ngabuburon keur ihram eta teh kudu dibayar ku hewan hingon-ingon nu sabanding jeung anu dibunuhna nu nyahueun soal babandinganana adalah jelema nu maher dina urusan kehewanan tanyakeun engke ka urang Arab urang mah kuari geus teu kudu nanyakeun kang urang Arab tanyakeun di Fathul Muin tanyakeun di Riyadh tanyakeun di berbagai kitab-kitab fikih geus lumpuk di dinya meunang nyatetan para ulama alhamdulillahirabbil alamin nomor kaduana kafaratu ta'amu masakin atawa teu meuli hewan tapi ieu mamayar kaparat bae jazana teh na eta mere kadaharan ka para miskin-miskin sakumaha saharga hewan anu ngabanding andai kata tadi teh ngabunuh na teh manuk koswari atau manuk onta eta teh pan sabandingna jeung onta berarti harga onta anu bisa dipakai nebus eta teh anu bisa dipakai korban atau dam berarti nu geus manjing karena kitu korban 10 jutaan mun munding 10 jutaan mun sapi 10 jutaan make hargana bae make duit kafaratun ta'amu miskin kuari bapak meuli beas bae bagikeun ka fakir miskin Mekah dua nomor katilu awadlu zalika syama atawa moal make hewan nu sabanding moal make hargana kuari bandek make puasa bae mangga bae make puasa jadi tilu carana pek bayar ku nu sabanding mangga dek make harga bae harga nu sabanding mangga dek puasa bae hei bae puasa kudu sabaraha poe kiai saleter sapoe berarti lamun 10 juta bagikeun 10 juta teh berarti 10 juta sabaraha leteren eta 10 juta coba mana tukang beas ngacung
10 juta teh sabaraha toneun ayo kitu bae heulanan 10 juta hayang nyaho coba ieu coba nama lamun 1 ton teh sabaraha duit kuari udah isi-isi itu tukang beas 1 ton sabaraha duit 4 juta 2 ton 8 juta berarti 2 ton setengah kan 2 ton setengah teh sabaraha liter atau kilo we kilo berarti sabaraha ribu imannya 2 ton setengah teh sabaraha kilo barodo kabeh heran aing mah hah sabaraha kilo 2.500 maknya setik amat hah sakintal sabaraha liter 100 lamun 1 ton 1.000 berarti lamun 2 ton 2.000 mun 2 ton setengah berarti 2.500 liter keur carita liter be berarti 2.500 poin kaburu modar sia kaburu modar Masya Allah kiai cenah ieu mah puasa bae teu boga harga mangga aja lamun teu kaburu tah puasa teh kakarak ge 1 tahun atau 2 tahun 2 tahun teh kali 360 kakarak ge saparona berarti kan encan saparona ge paeh teruskeun ku anakna cak anakna sial aing lain dititipan harta puasa goblok ya abah Masya Allah Nayalaliyazuqa wabal amri numantak Gusti Allah ngenakeun sanksi ngenakeun jizyat ngenakeun babales bagi jelema nu keur ihram mun ngarusak lantaran eta teh kapan larangan sobar atawa henteu sia andai kata teu sabar make jeung ngarusak dikenakeun sanksi sebab nabrak larangan setiap nu nabrak larangan pasti kena sanksi nah supaya karasa liyahu qawabala amri supaya ngarasakeun kana beratna siksaan babales urusan nabrak larangan nu mantake henteu termasuk teu manusiawi ja Allah geus ngalarang geus asal cak awal kitu-kitu bae aya hikmatna ulah kieu tolak 3 jadi hiji lantaran keur marah lamun tolak 3 jadi 3 berarti tidak manusiawi cabok beungeut mah kos kitu mah sungutna jebeokeun habak sakalian ngejebeo itu tidak manusiawi cak saha tidak manusiawi ieu teh kepenuh mantap manehanana iya dikenakan 3 jadi 3 bakin kubro teu menang balik deui dengekeun takut seuli para depan muli besi ngajadikeun 3 jadi hiji sing ade ulah nurut sia 3 supaya non liyazuqa wabala amri supaya ngarasakeun nabrak beratna larangan kos kitu teu menang sambarangan rumah tangga teh kapan supaya harmonis ulah sacuam-cuamna iya mah bentrok saya kolak siap wae emang dititah kos gitu sok raja amat sih sok hebat amat sih salaki asal deut ribut tolak siap wae geus 2 asal ribut bae saya balik siap ka itu babur ka imah buah ka moyang sia kan eta teu beres eta kos gitu eta coba eta isuk-isuk mah dicarekan magrib diusak-usak goblok nu teh coba buktina kunaon air ribut kan denge ku tatangga gudumbrang godombrang aireuna terus ada teh beres eta kos gitu awe terajat ngaranna uyuhan bisa ditumpahkan gitu pemajikanna kamari ribut tadi ribut penting subuh baseuh deui buhukna heran aing mah atuh meureunna nun pareureum bae nu di luhur mah nu di handap bae utek-utekan meureun Masya Allah, Masya Allah. Tak ya ulah sacuam-cuam lah tuh, mantap dilarang ku Allah untuk supaya rumah tangga tetap stabil jeung harmonis. Marah mah marah bae, omongan tolak mah udah dikeluarkeun. Hiji bisa rujuk, 2 bisa rujuk, 3 diancam ku Allah liyazuqa wabala amri. Supaya ngarasakeun beratna ancaman Gusti Allah. Ieu keur carita larangan mah lain ihram bae ngabunuh
ieu bae ge ku ari urang diharamkeun riba tapi ngaji mah ngaji bae pan ngridit mah terus bae deleukeun tungtungna deleukeun tungtungna geus sabaraha jelema anu kanyerian ku sebab ngridit anu diborgol ku sebab ngridit ngawarung atawa noko anu diasupkeun ka penjara lantaran nyokot duit bank teu kabayar padahal awal mah saeutik anu ribut iyalah liyazuqa wabala amri supaya ngarasakeun beratna ancaman Gusti Allah karena urusannya nabrak larangan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ieu sing hade lamun urang nabrak larangan di akhir lamun teu katobatan pasti bae ku Allah dibere lauk nyicipan. Ieu teh mantap lamun cek ahli bayan mah ieu teh termasuk kana isti'arah. Isti'arahna isti'arah bil kinayah. Berarti majazna ieu adalah majaz akli. Mata wujida majazun akliyun wujidat isti'aratun bil kinayah. Nah lantaran kok ieu make liyazuko ai zauk mah biasana kana kadaharan. Berarti di dieu teh ngaisdadkeun makna fiil lain kana parantina liyazuqa wabala amri. Kok ieu teh wabala amri teh diakurkeun kana kadaharan. Ja isnadna zauk mah kuduna kana ta'am, kana syarab. Urang mun ngadahar barang ngadahar kadaharan kumaha rasana tazauk tangaranna ta cicipan coba oh amis cicipan coba oh pahit cicipan coba oh panas eta zauk ari ieu mah ieu siksa aya siksa mah lain zauk kuduna tapi di dia dibahasakeun liyazuqa wabala amri mentak wabala amri disarupakeun kana ta'am dina pada lantaran karasa walaupun ari zauk ta'am mah karasana kuleta ieu mah karasana ke kasakujur awak siksa mah ieulah majaz bil kinayah begitu ka harti bae kudu teu ngaji mah kitu amat teh ngajinya itu mondok mah hese bae kajian kumaha ge iyalah afallahu amma salaf lamun nu baheula kungsi ngalaksanakeun memeh diinstruksikeun ku Gusti Allah padahal mah Islam teh geus aya haji geus dilaksanakeun ngan encan turun ayat ieu ketika manehanana ihram pernah ngabuburon ta ieu kumaha enggak pernah ngabuburon pernah ngabunuh hewan liar memeh diinstruksikeun afallahu amma salaf nu enggeus dilaksanakeun ku para muhrimin para ihram jelema nu keur ihram nyana ngabunuh memeh turun ayat ieu dihampura ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kumaha lamun ku ari geus turun ayat ieu haju aya larangan dilaksanakeun bae wa man ada fayantakimullahu min saha jelema nu ngaliwat wates padahal mah geus turun ayat ieu larangan bagi jelema nu ihram teh ngabuburon ngabunuh hewan tapi nyana ngalaksanakeun bae awas fayantakimullahu minhu Allah bakal nyiksa ka eta jelema dikenakeun sanksi nu tadi teh mun dilaksanakeun amat mun teu dilaksanakeun di akhirat bakal dikenakeun siksa wallahu azizun dzul iqam sing ade ngalawan Allah mah lantaran Allah mah nu bogana mere aturan ka urang secara syariat mun ku urang ditabrak bae engke dikenakeun sanksi moal aya nu bisa ngalawan Allah lantaran Allah mah azizun maha gagah ghalibun ala amri anu ngalahkeun kana seluruh urusan makhlukna lantiqab anu bakal nyiksa engke di akhirat kena siksa Allah bahaya bahkan lain di akhirat teh di dunia ge bakal disiksa ku Gusti Allah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Gusti Allah yang menyeritakan soal datang siksa darareukeut jasa lantaran hampir prosentasena lebih tinggi jelema nu maksiat ka Allah dibanding jeung jelema nu nurut ka Allah subhanahu wa ta'ala. Pelebah mabok, pelebah judi, pelebah zina, pelebah kitu nu teu salat hambalayak
sadesa sabaraha ribu nu salat bisa dihitung, sakecamatan sabaraha ribu nu salat. Kemudian anu riba, anu zina, masya Allah tiap aya perumahan didinya lah dijieun ajang perzinahan jeung pemabokan, naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Geus lain rahasia deui, geus lain rahasia deui, setiap aya perumahan dirinya lah dipakai ajang permaksiatan, didinya lah dijadikan ajang permaksiatan, minuman, zina, judi, bahkan dibuat gereja. Iya mentek kaharepna ka dieu ka urang, wallahu alam sumarekon datang ka dieu terus ka Kendal ka ditu sabaraha ribu nu bakal dibebaskeun ku ari mah ngeunah bae, bebaskeun meuli motor, bebaskeun meuli mobil, bebaskeun nyieun imah, bebaskeun kawin deui gampang. Tapi engke deuleu Tangerang sumarekon nu aya itu Bumi Serpong tingali di ditu, menjulang anu luar biasa. Tah bagi jelema anu urusana mikiran agama mah geus kapikir kumaha engkena tasih. Ku ari mah jelema anu calo mah komo, lurah mah komo, nu jelas mah bebaskeun boga duit, bebaskeun boga duit, bebaskeun boga duit, hanya keuntungan sejenak tapi kadituna. Ku ari urang masih keneh loba kiai nu ngabimbing nu rada baraner kadek isuk pageto. Kiai nu lalempeng geus areueuh, tinggal kiai-kiai Golkar nu araraya ndek dikamanakeun jelema. Ieu anak incu urang teh kuari sedih boga anak. Nah, meureun maneh teh bakal anak, boga anak dek boga incu. Maneh teh di zaman incu mah kumaha meureun. Teh ieu teh urang geus sulit, mantak loba geus dititip-titipkeun kolot teh sing ade. Cek kudu ngaraji, kudu masantren. Kuari geus loba di Jakarta kula lain ta minggu kamari. Eta geus boga pikiran kos kitu. Jelema-jelema gede teh geus rada warasiat ka anakna mantak ngomong bakal loba nu masantren ge. Nyana khawatir ka hareupna lain lalagaan ieu mah. Lantaran pemerintahan urang geus pemerintahan Amerika. Tingali Freeport teh kajenting parae orang Papua tetep baik, presiden sugan bisa menangani henteu. Dialog demi dialog, dialog makin dialog aya ujung pangkalna naon sebab geus dikuasai ku Amerika, nyanana diwewelan kuari sabaraha puluh nu korban bakal selesai moal lantaran geus dikieu ku Amerika, termasuk di negara urang. Mandak jelema gede kuari geus wasiat ka anakna di zaman incu mah bahayana gede jasa wayahna pasantrenkeun nya pasantren teh teh geus sukarolo teh geus loba nu ngaromong kitu nyana teh geus deuleu meureun ka hareup bakal nepi ku bahagia. Di Jakarta dibangun seperti gitu mall-mall dan lain sebagainya, di deuleu ku matanya meureun walah ieu mah bahaya jasa. Mun kamari ieu mah jelema masih keneh ararisin sadengkul keneh make calana ditekeun saya ti kana pertengahan pingping. Kuari mah di Jakarta teh geus tinggal. Hese ngomong lah ieu. Aduh. Coba eta kaos tadi kejerokeun calanana nu sakitu teh beubeulahna nage kadeuleung. Masyaallah. Tinggal caki haji be alhamdulillah. Lailatul Qadar datang goblok betul. Allah dasar. Ndeu kumaha deui komo ka hareupna. Lamun kamari mah kamari ieu. Jelema ieu dekat jablay teh jablay susumputan. Neuleup fotona doang. Kuari dipintonkeun di kaca, diputerkeun bari sataranjang. Masyaallah, ndeu kumaha coba. Sekali-sekali dong ke Jakarta. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Masya Allah, iya Indonesia karena dicekel kurang Amerika kos gitulah. Mana adab-adaban Al-Quran, mana adab hadis. Menghina ka Quran, menghina ka Allah, menghina ka hadis, menghina ka Kangjeng Nabi. Urang teh terhina kuno kos kara itu, kuno mabok urang geus dijejeleh, geus dihina. Kuno korupsi geus dihinakeun, kuno riba Quran geus dihinakeun. Komo kuno kos kara itu. Deuk kumaha ka hareupna? Na'udzubillah min zalik. Na ieu besil liyazuqa wabala amri. Allah teh cek Allah teh ku aing kena karasaeun nyana lantaran nyana nabrak larangan aing. Geus teu samar deui tsunami, puting beliun, kemudian gempa, banjir. Lapindo dek datang ka iraha wallahu a'lam.
geus sabaraha ribu manusia anu terdampar, anu teu puguh nu tanggung jawabna saha nu kudu tanggung jawab, kehilangan harta, tanah, rumah dan lain sebagainya. Tuh iyalah Indonesia teh kos kitu siga aya pemerintahan mun dipajar eueuh ja aya bungkeulna dipajar aya loba nu terdampar teu diurusan geuninganna. Ulah-ulah masalah gede ribuan kitu eta bae masalah anu ngan saukur kabanjiran imahna beak nyana numpang di desa nu nguruskeun tetep bae kudu nyana keneh bae, kudu nyana nu upaya eueuh bae upaya-upaya pemerintah anu bener-bener karasa ku masyarakat. Ieu mah keur carita ungkapan nyana ja urang mah alhamdulillah ku ari ungkapan nyana ya Allah ya Rabbi ceurik batinna sampaikeun ka loba jelema nu geus teu ngaku ka nagarana, negara aing padahal mah ieu. Tapi kok aing kos kieu amat loba jasa mentak azab turun ti Gusti Allah. Nah ieu teh menantang azab Allah lantaran urang-urang kene innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yu urang upayakeun nu rapi lantaran aya malaikat di dieu jeung para wali anu ningalikeun. Nah ieu teh kenyana nu usul ka Gusti Allah. Padahal Allah mah teu kudu kitu nganta mah geus jadi sunnatullah we kos kitu tergantung kumaha urang. Uhilla lakum saydul bahr wallahu a'lam.